sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Bawaan pernikahan diturunkan dari lemari, kasur, dan alat-alat rumah tangga ya. Neng giliran nyenak non eta. Nyenak non eta teh? Hah? Soang. Masya Allah itu warga nu nikah teh neng. Doana neng konggo pengantin. Semoga. Oh iya, nama pengantin priana teh saha sih? Awawan. Awan. Istrina saha kenal teh? Namina. Hah? Upi. Ya mohon di Kampung Garadanya. Iya. Oke. Semoga dilancarkan acaranya ya. Neng siapa namanya neng? Hah? Siti. Oke. Terima kasih ya Neng Siti ya. Ya, assalamualaikum. Iya teh di kampung naon mak ieu teh? Cipicung. Desana masuk ke mana ya? Cijolang. Masya Allah. Tradisi pernikahan seperti kieunya di nya. Oke, peliputnya nya. Iya. Ya.
wa tumfurujan bi kalimatillah. Jangan wa kaula tikahkeun anjeun ka putri tegas kaula. Jangan wa kaula tikahkeun anjeun ka rai tegas kaula anu wastana Rofiah binti Ohar kalayan mas kawin 10 gram mas 10 gram dibayar kontan. Narima abdi nikah ka Rofiah kalayan ngege mas kawin 10 gram dibayar kontan. Oke. Narima abdi nikah ka Rofiah binti Ohar kalayan mas kawin ku emas 10 gram. Jadi 2 kalinya mas kawin ku emas. Mas kawin mengarani barang emas berjenis barang gitu ya. Siap. Terus saya jawab tenang. Kaula tikahkeun anjeun. Narima abdi nikah ka Rofiah ka Abi binti Ohar kalayan ngege mas kawin 10 gram dibayar kontan. Gram emas kontan. Jangan wah kaula tikahkeun anjeun ka rai tegas kaula anu wastana Rofiah binti Bapak Ohar kalayan nanggo mas kawin cuma 10 gram dibayar kontan. Narima abdi nikah ka Siti Rofiah kalayan ngege mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Tenang. Kalem. Eta mah bahasa gitu ya. Oke, insyaallah. Dah sekali deui paling sekali deui. Tenang kan ya. Sekali deui. Kuning atuh kieu bahasana. Narima abdi nikah ka Rofiah binti Yang Anwar kaula tikahkeun anjeun ka rai tegas kaula anu wastana Rofiah binti Bapak Ohar kalayan mas kawin 10 gram emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah ka Rofiah binti Bapak Ohar kalayan mas kawin ku emas 10 gram dibayar kontan. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara akad pernikahannya lancar. Gedaku hiliwir angin sabab jadi keyakinan dua mempelai. Akhir nama pinanggi anu pada mata tu ngarasa anu geus bukti memang ya
hasil usaha Ibu Yoyo sareng Bapak Ohil tos kasaksi sabab nurutkeun aturan pituduh mah ti para ahli. Para bapak miwah ibu kasugri nu sami hadir ngaluhan da ieu hajat Sima abdi minangka wakil nu kagungan ieu hajat para tatamu sejak kaul Bu Yoyo teh dangahariri anu las dakang umatna panada abdi ka Gusti mugi ieu pertikahan ya Allah dina ridwan Gusti laki rabi runtut rukun suka duka sakaperi mugi awet jodona amin terbi magalning bilai diparajkeun rezekina hirup tentrem dari rapi dipiasi para sepuh diparuji kula wargi urang Cipicu tatang sami nyarang henteu mujiwakeun diri dina lebet rumah tangga dua mempelai piconton anjeun teh dapada pamungkas nu kapihatur kasadaya nu nyakseni disuhunkeun datawakukna tebih marganing utami kirang panampianana para tatamu ti pamaget Bapak Ohil sarimbit urang garada
mugi agung ka pribumi ka ibu yoyo ka urang asih bizung dangahapunten syukur makmur nu dimaksud syukur makmur nu dimaksud gemah ripah loh jinawi tinang tu bakal laksana dua mempelai umati miara diri sukseskeun saha urang amin ya robbal alamin hari muga Gusti nang tayungan tah ame kidung eta insya nyawer nama matak dahar teh meunang 3 kali lah cek Mang Dadi mah percaya ke Mang Dadi jawab lain sekali wae Mang Dadi nyawer teh nya matak lamun nyawer teh asambil we kitu nya sambil